Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdang uday kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak jujara carios narangsa. Wanci geus nyedak ka magrib. Si sarajang nu keur ngobrol jeung inung kolotna megat cerita. Ring eka caya bari ngemah wadah ya urut daang. Kan we tong di pikiran masalah panus malah penting mah urang ikhtiar we. Penting mah bisa kene daang. Cek si sarajang bari ngumpulkeun piring nurut isuk-isuk kongko deui tuluy diwadahan kana boboko coko. Boboko nu geus eueuh sokoan teu kahartina mah tukang nyieun boboko tapi bobokona eueuh sokoan. Ragayeng dibawa ka tampi di kumah geus hiji kabiasaan sok kitu si sarajang mah. Beres ditampian waktu sakedeung deui magrib pisan. Geus biasa sok daratang nu nyamper da harita teh malam minggu. Sok libur ari malam minggu jeung malam Jumaah mah sok ngilu ngaji ka madrasah. Yuk, si sarjang aya di imah. Jang. Tukar gegero. Ke kamana deui? Biasa we ceuk. Arek ulin lah malam minggu. Atuh. Adewe ulah penting teuing. Sok hariwang. Cek si emak nemalan ka baturna si sarajang. Kurunyung si sarajang bari ngelek boboko eusina piring terus dikumahan. Gila weh. Aduh, ente malam minggunya. Urang ulin da ka ditu. Tuluy si sarajang ngajak ka jero. Ayo tuh ke jero dari bui mah aya tuh. Kamari teh nuang malah hui ente. Ikan putihnya mah payu. Dibeli ku Mas Tukimin. Bari tuluy ka kamar sarajang dangdan. Geus beres dangdan wanci magrib datang. Sok biasa ka imah cenah mah heula. Sok ngadon ngaraca jeung ngagaya. Tuluy alinit dalempang ka sisi jalan. Keur anteng lempang di tukang aya hiji deui. Nagoan ulah waka ini teh. Enan maneh. Hai nu teh. Arek ka ulin ka awewe tapi batur. Cek pamuda nu hiji deui.
Wah, kos nu payu wae maneh. Oh, pas nu payu we. Lain maneh boga kaulang maneh eta. Niki sarjang bade melong kajajaka nu hiji deui. Urang panis antar yuk urang. Akhirna tiruanana ngabring ka Paniis. Tadina mah rek kalapang banyak kitu teh geuningan. Teu nyangka jeung teu nyana teu bisa dikira-kira rencana mah ka kaler ini mah ka kidul. Tinggal di lempangna jika keur muru gaji atawa rek muru kasbon. Jog anyog ka hiji imah nya imah wanoja nu dipikahayang ku baladna. Pamirsa manawi teu gantung dangun ke urang lajengkeun deui atuh haturan lamun laksa ketika bingahan nu parantos ngadangkeun sareng ngarojong ieu dongeng Sunda Permio.